Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Sambil ngantos anu sanesna ku ibu di absen heula nya. Ahnab tadi tos aya, Alona Aya, Bu. aya, Alfata Firas, Biru. Nafi aya ka mana wae Bapak KM. Sinyalnya, Bu. Oh sinyal, aduh Ngelek. karunya teuing nya. Mohon dan nuju PJJ kieu mah seueur pisan gangguanana dina sinyalna, henteu urangna gitu kan ya. Tapi tetep kudu sumanget tong aya gangguanan naon mugia gitu kan ya dinten ayeuna. Oke, alhamdulillah ku Ibu tos dicek kehadiran. Sadayana tos hadir. Ya agak sataacan orang kayu sataacan diajar, urang kayu urang berdoa heula. Berdoa di kawitan. Saya Hatur nuhun, Nafi ya. Ahnab, kumaha Ahnab jaringan Ahnab? udah ngelek, Bu. Rada ngeleg. Kumaha nu sanesna? Bu. Ping, alhamdulillahnya jelasnya. Mohon teu sawios Ahnab upami rada ngeleg jaringanana wawartos we nya ka ibunya gitu. Oke, alhamdulillah tadi biasa tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda sareng ibu. Urang teh kedah bersyukur gitunya dina masa pandemi kieu. Alhamdulillah urang masih tiasa tatap maya itu ngalangkungan Zoom. Upami ditinggal atanapi dina berita-berita mah masih kene seueur gitu ya. Murang kali atanapi siswa-siswi di Indonesia teh dina masa pandemi teh henteu sapertos kieu gitu. Urang mah kedah bersyukur, kedah nganuhunkeun ka Allah, nganuhunkeun ka sepuh gitunya orang tua anu tos memfasilitasi boh dina peralatanana, boh dina misalna kuotana, teras dina wifi-na gitu kan, ada marasang wifi di bumina masing-masing gitunya. Ada atau sarapan. Sadayana atau sarapan? Oh, nah, alhamdulillah. Kedah ieu nya sarapan mah penting nya. Es breaking heula meh rada sumangetnya. Tapi es breakingna tebak gaya gitu. Message ku ibu wayahna meraktekkeun hiji gerakan terus nu sanesna nebak atau neguh eta teh naon kira-kira. Main layangan. Main layangan cenah abdi. Naon tuh tinggal Mandi, betul Gi, mandi terus bari naon eta? Sambil nyanyi, Bu, mandinya, Bu. Nyanyi. Mandinya sambil nyanyi. Nah, bari nyanyi bener teu abdi? Bener, Bu. Bener. Naon cenah eta? Nguap. Cik Tari. Baca buku, Bu. Baca buku. Maca buku cenah Davina. Sanesnya. Naon cing? Sok. Jadi Davina cenah. dibagiin terus Nah, kumaha Alona, Naswa? Kaget ngelihat nilai apa gimana? Oh, kumaha cenah Davina? Leres teu? harus Bu. Leres, cenah kaget melihat nilai ulanganna gede gitu kan ya dapat 100, alhamdulillah gitu. Sungkur nuju SD kantos teu diajar ngeunaan pupuh. Ya. Oh. Ya, Bu. Terus ari minggon kamari urang diajar naon? Kawi. Nya ari kawih naon anu minggon kamari teh? Mojang Priangan. Mojang priangan. Anu kumaha repna mojang priangan teh? Ayo tong isin atuh. Kumaha Naswa? Dirasukan kandaya. Dirasukan priangan gitu, Bu. Gitu. Oh, kumaha sok kumaha. 1 2 3 tong isin atuh. Diraksu. Dirasukan Ya. Oh, leres. Tong isin atuh. Keun we ari nyanyi di kamar mandi geura meuni asa
pang jorowok-jorowokna gitu kan ya, patarik-tarik gitu kan, tepikeun ka digedor ku indung bapa gitu kan ya. Ari ku ibu di piwarang isin da pedah meureunnan di nujum ditingali ku rerencangan. Entong tong isin ari nu namina diajar mah, kan urang teh diajar gitu nya. Diraksukan kabaya nambihan cahayana dangdosan sederhana naon Mojang. Mojang eta mojang priangan eta ka Kinanti. Durma nanti Iya. nu kumaha cing bisa ngapung nu eta pupuh naon Kinanti. Kinanti. Nanti Bu. Kinanti aya hiji rupa kembang raranggeyan tapi leutik tah eta naon Sinom. Sino. Abdi Lupa, pernah Bu. diajar tuh, Gi? Pernah, cuman lupa lagi, Bu. Soalnya pas kelas 2 diajar. Oh, lupa lagi. Oh, nya teu sawiosnya. Oke, mangga ayeuna urang simak heula. Di dieu aya aya teu di layar? Aya, Ada, Bu. Bu. Iya, Bu. Nah, kedap urang share sound heula. Nah, mika wanoh guguritan. Bu naha Kak pupuh kana guguritan. Nah, ke urang pedar deui nya. Kompetensi dasarna kanggo dinten ayeuna mengidentifikasi bentuk, struktur, kaidah dan aspek kebasaan guguritan pupuh durma jeung mijil nya. Indikator pencapaianna hideup kedah mengidentifikasi bentuk guguritan pupuh durma dan mijil. Tujuan pembelajaran anak, siswanya hidup menjelaskan definisi guguritan dengan benar, dengan tepat. Siswa dapat mengidentifikasi guru lagu dan guru wilangan pada pupuh durma dan mijil. Nu katilu, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan. Ya, perbedaan non sih bedana guru lagu, guru wilangan, dina pupuh durma dan mijil. Ibnu Kuring. Kuring. Ibnu Kuring. Urang Sunda mikanya mika cinta dedeh geget ka Persib dipuji dipuja Persib nu sarerea Persib nu kuring nu abdi nu urang Sunda nu uing nu silaing baru ngedenger ya. Itu tak eta guguritan kahiji nama wangun pupuh mijil judulna adat jalma. Mangga. Sifat jalma adat masing-masing nu rajin nu getol nu balabah someah darede. Nu kadua wangun pupuh mijil judulna adat jalma. Aya bentena teu dina guguritan kahiji sareng nu kadua? Aya. Aya. Naon wae kira-kirana? Nadanya. Nadana. Terus naon deui? Guguritanna. Kumaha? Padana. Ari pada naon pada? Bait. Bait. Teras naon deui? Jejerna. Sana Bu. Jejerna. Tos kana jejer. Padalisan. Padalisan naon padalisan? Baris. Barisnya aya nadana, padana, padalisan. Salian eta naon deui? Guru lagu. Sareng guru wilangan. Hebat, guru lagu jeung guru wilanganana nya. Gitu. Aya guru lagu jeung guru wilanganana gitu. Sata acana tos disimak video pembelajaran Ibu di channel YouTube Ibu tacan ngeunaan guguritan. Rantos. Rantos Bu. Mangga urang pedar deui di dieu nya. Nah, kumargi
pertemuan ayeuna mah urang ngabudu aya patokan-patokana anu tadi disebatkeun ku hideep teh aya pada anu tadi teras pada lisan, guru lagu, guru wilangan, tah eta teh kaasup kana patokan pupu. Apal teh guru lagu? Saya tahu, Bu. Sora panungtung dina unggal pada lisan. Tah eta nu ngawaler. Naswa, Bu. Naswa, kumaha Naswa? Guru Sora lagu? panungtung dina unggal pada lisan. Sora panungtung dina unggal pada lisan. Naon ari guru wilangan? Jumlah ngang Jumlah engang dina unggal pada Dina lisan. unggal pada lisan. Leres. Jumlah engang dina unggal pada lisan. Wah, ieu mah siswa-siswa Ibu teh tos maraca atanapi nonton video pembelajaran Ibu ngeunaan guguritannya. 17 pupu tadi dia ayakinanti anu tadi pupu Durma ya sabaraha pada lisan anu nyimak tadi ayo Ayat 7. 7 Bu. pupu Durma ayat 7 pada lisan ayeuna urang bahas ngeunaan guru lagu jeung guru wilangan dina pupu Durma. Abgi. Saha saya teh Abgi, Bu. Abgi sok kumaha Abgi? Di dalam satu pada lisan terdapat 12 suku kata dan akhirnya guru lagunya vokal terakhirnya A. Pinter, leres pisan. Naon wae cenah? Tadi dia aya urang eta ayat 7 pada lisan. Terus naon deui patokanana? 12 Sok sebutkeun. 12 A. 12 A, Terus 7 I, 6 A, Sok. Anu bade nerangkeun naha bet bisa 10 I. teh guru laguna guru wilangan. Ayo. Jelas deui Bu. Hilap deui. Oh, Ayo itu, anu Bu. sanesna dibantos Ingat Bu, ingat Bu. Ingat deui Bu. Kumaha sok? Eta teh guru wilangan 10 teh jumlah guru wilanganna. Mohon. Anu ieu teh guru laguna. Mana 10 kusabab dina pada lisan eta aya 10 engang. Sifat jelema adat masing-masing. Nah, guru laguna i sabab di akhir pada lisanna vokal nu akhirna i. Ih, hebat. Aya di aplikasi DIS, dibuka kolom tugasna, cobi dibuka kolom tugasna. Ya. Sok mangga dibuka heula, terus dikerjakeun. Ku Ibu Paranti nyangu ngaranna seeng. Seeng. A pada lisan kalimat pan U pada Ya. lisan kalimat A pada lisan 7 I. Sip. Anu ditaroskeun? Aya, alhamdulillah mangga. Ayeuna kanggo bahan evaluasi hideep ngerjakeun kuijis nya aya. Wah, hebat tuh sanesna oge hebat tuh. Nilainya 100, berarti hidup teh tos nyangkem kana pembelajaran dinten ayeuna. Ya. Gitu. Kiku Ibu direkapnya nilainya nya. Alhamdulillah tah geuningan hasilna sararae pertahankeun nya. Gitu. Nah, dina pembelajaran dinten ayeuna Guguritan. Nah, naon hartosna guguritan? Karangan anu diwangun. Anu diwangun Kupu-kupu. karangan anu Dina guguritan bangun kuku teh kahiji. ulangan pada lisan Pada lisan. Terus guru lagu, guru wilangan, pada jeung pada lisan. Gewilangan jumlah engang. Jumlah engang di mana? Ari engang naon Paris? Suku kata. Suku kata. Guru wilangan pada jeung pada lisan. Nah, kanggo pertemuan anu salajengna Mas benten nyaeta ngeunaan struktur guguritan, struktur batina, aya tema, amanat, rasa gitu nya ke eta mah minggon payun gitu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih, Bu. Ya.